Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ti paen urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala numaan dina waktos ieu urang sadaya tiasa kumpul dina keadaan sehat walafiat. Sholawat sareng salam mugia tetep dilimpahkan ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka keluargana sareng pasobatna. Insyaallah urang sadaya umatna, amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu kucing kuring dipeueuh kahormat tina waktu ieu sim kuring bari ngieukeun tentang sejarah motor. Sejarah motor nyaeta mimitina pengembangan di sepeda konvensional anu di mana dijieun pada tahun 1868 nyaeta ku perusahaan Wickhouse X nyaeta perusahaan pertama di dunia anu mimitina tina mesin uap menjadi mesin penggerak. Sakitu wae anu kusim kuring tiasa didugikeun. Hapunten sadaya bila aya kelepatan buat tina omongan atau mimpinya berlaku. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.